Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Bogel Raja Begal. Ayeuna bagian anuka genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana ka Aceuk Rebeka Almaira ti Palihan Majalengka. Kangge Aceuk Rebeka ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masuk bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Bogel Raja Begal bagian anu ka genepna. Kumaha salajengna? Sor cekopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, tes. Para wargi sadayana nya dina wanci subuh harita si Bogel nepi ka pasar Parapatan. Di pasar kayaan lumayan rame kuno daragang sayuran anu geus ngalampar lapak, anu arek babakul geus juljol marawa jualeun kayaning bubuahan jeung karajinan tangan seperti boboko, nyiru, hihid jeung sajabana. Si Bogel leumpang muru ka warung kopi Kuningan anu sok buka 24 jam. Barang nepi si Bogel langsung mesen mie rebus sabab beuteungna karasa geus lapar. Mie rebus ceuk, cek si Bogel. Mangga nganggo endog teu mang? Nya ngangge 2 endogna nya Bu, cek si Bogel bari gek diuk di juru. Ari panona sakapeung ngareret ka si ece warung kopi anu kacirina geulis, sakapeung mencrong kaluar ngawaskeun kandaraan anu beuki rame. Ti masigit kadenge sora anu keur tahrim, disusul ku sora adzan subuh anu ngalewung. Aya rasa nu sing seredet dina hate si Bogel waktu harita. Mangga Kang ieu mie rebusna Kang, cek si ece warung ngasongkeun mie rebus samangko. Atuh kop si Bogel kana botol kecap terus kana botol saos diketrukeun kana mangkok. Geus kitu mah celebok we si Bogel dahar mie.
ayeuna mah daharna oge tenang henteu siga basa kamari sore lantaran ayeuna mah boga duit ladang ngabega. Cing pangadamalkeun susu haneut ce, susu bandera we lah cek si Bogel. Abong ngarasa loba duit jadi jajan oge hayang rada royal. Si Ece warung ngasongkeun gelas susu geus kitu ngararapih dagangan. Ari si Bogel sanggeus mie rebusna beak tuluy ngaregot ci susu haneut. Panonna meuni pereumbeun tah kakarak deui ayeuna ngasaan dahar mie rebus dibarengan ku nginum susu. Dahareun sakitu teh cek si Bogel mah dahareun langka tur mahal. Geus kitu mah si Bogel gancang ngodok saku bajuna hayang nenjo duit teh aya sabaraha. Sabab tadi peuting mah asa menang loba. Barang bre duit dikodok sing horeng menang aya ratusan ribu. Si Bogel terus dihitung sedangkan irungna rubah rebeh bakat ku bunga. Tetela duit teh aya 2 juta na. Terus ngodok pesak anu kenca eusina dikaluarkeun. Breh aya kalung emas jeung anting-anting. Geus kitu ret si Bogel ngareret ka si Ece warung pok nanya. "Ceu, ari harga emas ayeuna keur sabaraha, Ceu?" "Nya kumaha emasna atuh Kang? Ayanya 24 karat. Nya aya anu 24 karat, aya anu 23 karat eta teh Kang." "Oh, kitunya." Cek si Bogel ngahulang. Abong tara meuli emas jadi teu ngarti istilahna. Sugan teh emas sarua wae sakarat sing horeng puluhan karat. "Cek beja mah aya anu harga kurang ti 1 juta. Aya oge cenah anu leuwih ti 1 juta Kang. Da abdi oge tos lami deui tara meseran emas teh." Cek si Ece warung. Komo wing mah geus lila pisan Ceu tara meuli emas teh. Basa meuli emas harita we keur arek kawin. Kira-kira tahun 2012 mun teu salah mah. Harga nangan sabarahanya teuing lah, tapi ayeuna ruas ngadenge nepi ka rek 1 juta. Kaduhung baheula teu ngaborong emasnya, coba lamun baheula meuli emas tuluy diteundeun jigana batina gede nya Ceu. Cek si Bogel. "Nya Kang, terus dijual ayeuna geus pasti untung puluhan lipatnya," tembal si Ece. Akhirna si Bogel jeung anu boga warung ngobrol ngaler ngidul sagala rupa diobrolkeun. Bari ngobrol si Bogel mah bari ngagayem kadaharan anu aya di dinya mangpang meungpeung keur boga duit. Sakalian ngadaguan beurang, ngadaguan tukang emas kaki 5 baruka. Nya sanggeus kira-kira pukul 7 katingali ku si Bogel. Tukang emas kaki 5 geus baruka. Atuh si Bogel gancang cengkat tuluy mayaran kurut barang dahar. Geus kitu mangojengkang kaluar ti warung kopi muru ka tukang emas. Barang nepi langsung nembongkeun emas bari ngomong rek ngajual. Tukang emas atoheun sabab kakarak buka geus langsung ngararisan. Emas tuluy dicek karatna terus ditimbang beratna. Tuluy pok tukang emas nyarita. "Oh, paling 5.500.000 ya teh Kang, gelang jeung anting-anting teh," cek tukang emas. Si Bogel meunang ngagebeg tapi gancang nyumputkeun semu bisi batur curiga. "Nya teu nanaon lah sakitu oge Kang. Kapaksa we ye diical nuju peryogi kangge uubar ieu teh Kang," cek si Bogel saceplakna wae. Tukang emas ngasongkeun duit 2 gepokan, sagepok ratusan ribu, sagepok 250 sagepok deui 50 ribuan. Ku si Bogel ditampanan tuluy dipesakan. "Hati-hati Kang bilih ical artosna ke," cek tukang emas ngingetan. "Nya Kang hatur nuhun," jawab si Bogel tuluy ngaleos.
Si Bogel arek balanja oleh-oleh heula keur boroweun anak pamajikan di imah. Terus balikna arek ngojek ngalah teu lila teuing di jalanan. Caturkeun Cewati pamajikanana harita di imahna guling gasahan ti peuting mula celicing cangcut di jero imah. Sapenting Cewati teu bisa sare sabab pikiranna ingat wae ka salakina anu indit ti sore mula teu mulang-mulang deui. Inditna ti isuk-isuk ayeuna geus isuk deui, tapi si Bogel salakina tacan aya embol-embol. Duh, kamana atuh ari Kang Abdul salaki aingnya? Cek Cewati nyebut ngaran salakina nyaeta Abdul, ari cek batur masih Bogel. Palang siang Kang Abdul teh kacilakaan di jalan meureun. Duh Gusti, salametkeun caroge abdi tang tayungan. Cek Cewati rawah riwih jiga rek ceurik. Keur kitu dua anakna ngagentraan menta dahar. Ma, hoyong mam bubur hayam mah. Cek Jang Rudi. Mama, uing mah hayang takoah. Cek si Bobi. Cewati teu nembalan, ngadon ngahuleng bari ngarasakeun hate nu nyereden. Atuda boro-boro keur meuli bubur hayam jeung takoah. Duit teu boga saperak-perak acan apanan. Aya ge 10.000 kamari pepeujeuh ti salakina jeung jajan engke. Barang keur kitu kadenge ti luar sada aya nunduk salam. Atuh Cewati curinghan. Sabab apal pisan kana sorana. Nyatana sora salakina si Bogel. Atuh Cewati gancang ngajawab salam bari nyirilik kalebah panto hareup. Brai panto dibuka, breh kasampak teh. Si Bogel ngajantang bari jeung rarebo ku babawaan. Akang, tas di mana mending ampleng geuning Kang? Ti kamari isuk karek datang ayeuna isuk deui Kang. Nya tas usaha atuh akang teh nyi. Apan urang teh kudu boga duit keur mayar ka si bapa jeung keur dahar urang. Tayeuh akang mau dahareun ieu jeung barudak jeung nyai. Cek si Bogel bari ngasongkeun jingjinganana terus ngalengkah asup ka jero imah. Cewati nuturkeun bari mawa keresek badak. Tuluy diguar eusina, breh teh rupa-rupaning kadaharan matak pikabitaeun. Aya martabak, aya roti, aya bolu jeung sajabana. Geus kitu mah atuh gancang dibawa ka kamar tempat dua anakna. Sabab barudak tacan bisa hudang urut kacilakaan kamari. Sedangkeun si Bogel harita geus ngacoprak di kamar tuluy ngakuheur sare ti branaker. Tayohna mah capeun. Karek we reup si Bogel sare. Harita di luar geus aya motor metik ngarandeg di hareupeun imahna. Sing horeng Jang Darwis jeung Pak Atma. Duanana turun tina motor, tuluy keketrok kana panto. Cewati norek gegeroh teu tulus, terus ngojengkang muru panto hareup, terus ngulutrak ngalaan tulak. Brai panto dibuka. Kasampak teh bapa jeung adina gesing badaga. Ayeuna mah paromana rada beda siga nu keur nahan amarah. Geuning Bapak, enjing-enjing tos ka dieu Pak. Cek Cewati nyolongkrong ngajak sesalaman ka bapana terus ka adina. Mana si Bogel teh nyi? Kuduna tadi beuting teh geus nyampeurkeun ka bapa. Apan bapa teh butuh duit na ayeuna. Eta teh duit arisan ulah dilalaworakeun deuleu nyi. Cek Pak Atma. Datang-datang langsung nanyakeun duit kurut ubar barudakna kamari teh. Atuh beungeut Cewati langsung robah pias, hatena ngadeg-deg. Sabab teu kapikir salakina boga duit di mana. Tong boro 3 juta 3.000 oge tacantang tu bogaeun. Nuju laleson Pak, Kang Abdul nama. Ayo atuh kalebet lah Pak. Tembal Cewati.
Pak Atma jeung Jang Darwis belas blus arasup ka jero imah tuluy gugek dariuk dina kursi butut. Cewati leos ngaleos heula nyokot cai. Teu lila geus balik deui bari mawa gelas 2 anu deusian ku cai heran. Sok-sok gelas ditunda dina meja. Ari Pak Atma geus nanyakeun deui si Bogel. Hudangkeun si Bogel atuh nyi. Bejakeun bapak datang gitu nagih hutang nu kamari gancang nyi. Cek Pak Atma. Aduh, nembe pisan reupa hawatos. Loba deui alasan atuh nyi. Pokona sok hudangkeun. Lamun duit tacan aya rek ditalapung tak budak teh tuman lah. Matak ti baheula oge bapa mah teu panuju maneh kawin ka si Bogel teh. Jelema malarat taya kaboga. Ayeuna rumah tangga sangsara balangsa kieu nyi. Ngadengena bapana nyarita kitu, hate Cewati asa diturih ku hinis. Bisi kaburu bapana ngamuk manten, atuh Cewati gancang ngaleos muru ka kamar, arek ngahudangkeun salakina. Kang, gugah heula Kang. Itu si bapak. Cek Cewati ngageuing-geuingkeun awak si Bogel. Korejat. Si Bogel ngorejat. Sanajan karek kreup pisan sare, bari dina kaayaan awak capek. Tapi si Bogel mah henteu kabluk babari hudang jeung awakna babari jagjag. Aya naon nyi? Itu si bapak datang nagih duit. Kumaha Kang? Cewati neuteup beungeut salakina dibarung ku hate nu pinuh ku rasa rempan. Oh bapak nya nama tuh urang tepungan. Cek si Bogel teriuk-riuk karasa sieun. Atuh Cewati jadi heran. Jung si Bogel cengkat tuluy ngalengkah leumpang kaluar ti kamar. Kebat muru karohangan hareup. Barang nenjo si Bogel harita datang, Pak Atma langsung ngahau. Ari maneh teu beunang dipercaya geuning Bogel. Apan kamari teh geus paheut, poe ieu duit kudu geus aya. Hartina tadi penting maneh geus datang ka imah nganterkeun duit. Dasar minantu gejul ngagawekeun kudu diteang we ka dieu si Bogel. Cek Pak Atma bari mureleng. Si Bogel teu nembalan, tapi nyolongkrong heula ngajak sasalaman. Tapi plak leungeun si Bogel ditepak ku Pak Atma. Karasana kana hate si Bogel meuni nyeri pak sentuh asa ditinggang ku halu. Si Bogel tuluy ngajak sasalaman ka Darwis adi beuteungna. Ku Jang Darwis mah ditampanan. Gek si Bogel diuk dina kursi, pareup-pareup jeung Pak Atma mitohana. Punten Pak, abdi teh jalmi batan sakieu buktina geuning. Janten abdi teh kada milarian heula artos atuh, teu tiasa gampang kitu wae. Lah, pasti maneh ayeuna teu boga duitnya gel. Terus di mana ieu aing kudu nombokan pikeun arisan gel? Tenang Pak, tenang. Aing moal bisa tenang lamun tacan nempo duit 3 juta mah dulu. Sabab eta duit teh duit batur anu kudu digantian. Nya bari digantian. Sok bapana sing tenang heula. Aya artos mah Pak, tenang. Yeuh tah 3 juta keur mayar sambetan anu kamari teh nya. Tah ieu 1 juta deui keur bapa, bisi bapa hayang jajan baso tah. Cek si Bogel musiwal tuluy mikeun duit 3 juta, disusul ku 1 juta deui jadi 4 juta. Pak Atma manibun celik, hatena ngagebeg. Teu percaya minantuna bogaeun duit bari diembohan sagala. Paroman Pak Atma langsung robah, beungeutna bareu-beureum. Geuning ujang teh kadu artos. Ceuk Pak Atma, ayeuna mah nyebutna ge ujang ka si Bogel teh. Geus kitu mah buru-buru nyokot duit, tuluy dibikeun ka budakna Jang Darwis. Ku Jang Darwis ganjang ditampanan, tuluy diasupkeun kana kantong selempangna. Harita Cewati oge colohok, teu nyangka salakina bogaeun duit keur mayar hutang, bari hayang mere sagarupa ka bapana. Tapi Cewati teu milu ngomong, sok sanajan hate pinuh ku tanda tanya oge. Hapunten ya Pak, bila abdi rada telat mayarna.
dah kedah milarian heula atuh. Tadi wengi teh abdi usaha Pak. Cek si Bogel deui. Nya teu naon atuh Jang. Ayeuna Bapa rek langsung mulang we nya. Bisi si Ambuna deudeupeuan lila teuing mah. Ayo. Nyayu Jang ayo Nyai. Ditinggalkeun heula nya. Cek Pak Atma, ayeuna mah manehna anu ngajak sasalaman ti heula ka si Bogel terus ka Cewati. Jang Darwis nurutan ngajak sasalaman. Ti tadi manehna teu kadal carita abong sifatna cicingeun. Nya geus kitu mah Pak Atma jeung Jang Darwis kaluar ti imah si Bogel. Ari si Bogel jung cengkat tuluy ngoloyong deui ka kamar arek nuluykeun sarena. Cewati teu wani ngaganggu. Najan hate panasaran na meunang di mana salakina eta menang duit. Cag urang tunda heula sakedeung lalakon si Bogel. Ayeuna urang caritakeun heula kaayaan di hiji kota anu katelah kota Indihiyang, hiji kota anu masih kaasup ka wewengkon Kabupaten Tasikmalaya. Didinya di Indihiyang aya hiji pasantren anu ngaranna Pasantren Darussalam anu dipimpin ku hiji kiai ajengan ngora nu katelahna ajengan Andris Taufik sareng istrina nyaeta Ustadah Ela Nurlaila. Eta pasantren teh kawilang rame santrina aya kana ratusna. Kobongna oge tingkat-tingkat. Tingkat 2 masjidna meuni badag. Harita mama ajengan nembe rengseng ngawurukan santri ngaji kitab Jurumiyah. Laju calik dina kursi di teras. Dibarengan ku pamajikanana, pok mama ajengan nyarita. Mama tadi wengi ngimpen papandak jeung sobat dalit mama anu geus lawas teu aya wartanyi. Nepi ka ayeuna hate teh sesebelakan wae inget wae ka manehna. Cek mama ajengan. Pasti sobat mama anu nami Kang Abdul teh nya mah. Nya muga-muga we atuh Kang Abdul aya dina kasalametan mah. Tembal pamajikanana. Amin amin. Pan ku jasa manehna urang bisa ngahiji ngarumah tangga teh. Manehna anu geus jadi panglayar jodoh urang. Cek mama ajengan. Sumuhun ama. Nanging ambu mah heran. Kunaon Kang Abdul henteu tamat mondok. Ongkos sobat dalit sareng mama teh nya tapi kunaon tempi katet parat sampurna. Cek ambu ustadah neuteup kana beungeut salakina. Dua nana oge masih ngarora, kira-kira umur 40 tahunan. Tapi geus biasa nyebut ama sareng ambu. Kulantaran geus biasa disebut kitu ku barudak santri. Sedengkeun budak mah nya putra can boga duka hapa duka kunaon. Puguh ama oge teu apal kunaon Kang Abdul malah eureun masantren. Terus kalah maguron ngelmu silat jeung karate. Nyati saprakarita teu kungsi panggih deui ama jeung Kang Abdul teh. Ajengan Andris jeung garwana teu apal. Lamun sabenerna anu ngabalukarkeun Jang Abdul alias si Bogel ngejat ninggalkeun manehna teh alatan katujrep hate. Si Bogel anu boga rasa ka Nyi Ela Nurlaila santriwati anu barang sapasantren tapi malah dititah jadi panglayar ku sobatna nyatana ku ajengan Andris. Najan hate nyeri tapi si Bogel teburung daek jadi panglayar. Ngan satu tasna ngalaksanakeun tugas panglayar. Si Bogel langsung ngejat ku cara keluar di pasantren terus guguru silat jeung karate. Upami terang di mana linggihna mah urang nu kapan we atuh ka bumina ama. Cek ambu oge hatena jadi inget kasih Bogel bet asa beda inget nate.
Mohon bener oge ampuna, lamun apal mah geus tepungan. Sabab ieu hate ingat wae sok bisi manehna teh keur meunang kasusahan. Cek mama ajengan ngarong heap narik napas jero. Kanggo ayeuna mah teu aya deui cara iwal ti kada seueur ngadua. Keun anjeunna mudah-mudahan we anjeunna aya dina kasalametan panang tayungan Gusti mama. Amin 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 amin. Cag urang teudeun deui di handelem sieum. Tunda di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun. Ayeuna urang guar deui lalakon si Bogel. Pas sore si Bogel diuk dina golodong dibaturan ku kopi sagelas, roti sapiring jeung rokok sabungkus. Pikirana masih rusras karena kejadian tadi peuting. Aya rasa kaduhung, tapi oge aya rasa bunga. Kaduhung dirina geus ngabegal. Anu numpak motor buah kumaha ayeuna nasibna. Sabab nu saurang mapan dirontok tuluy dicekek. Ari nu saurangna deui didupak beheungna. Kumaha lamun maranehna nepi ka tiwas. Ari bungahna sabab manehna bisa mayar hutang ka mitoha jeung bisa mere duit ka anak jeung pamajikanna. Nah kumaha nasibna jalma anu tadi ku aing dibegal. Muga-muga we ulah nepi ka mararawat. Dada teuing sedihna maranehna kalengitan banda anu ku aing dipaling. Tapi meureun eta mah jalma beunghar, loba keneh duitna di imahna. Ceuk si Bogel dina jero hatena. Tapi kumaha lamun lain jalma beungharnya? Da eta teh sigana masalah ki pamajikan. Heug motorna meunang nginjem, duitna meunang tibang emok. Pamajikanna boga emas ngan sakitu-kituna. Terus ku aing dibangsat. Aduh. Hate si Bogel terus galeco. Lah, tapi lamun aing teu ngabegal, geus pasti aing bakal didamprat ku mitoha. Bisa jadi rumah tangga aing oge bakal aut-autan. Bisa jadi di mitoha aing menta megatkeun anakna. Budak moal bisa jarajan, dapur moal ngebul. Terus ayeuna aing diuk di dieu moal baturan ku kopi jeung udud lamun teu ngabegal mah. Barang keur kitu torojol Cewati norojol karek beres tas ngahaneutkeun daging. Abong keur boga duit dengan sangu oge naik kelas ayeuna mah sabab dibere duit lumayan gede ku salakina. Gek Cewati diuk tuluy narik napas jero hayang ngomong tapi asa-asa keneh. Kang, akang teh kenging artos di mana mun seueur-seueur teuing Kang? Cek Cewati. Nya menang usaha atuh, nya ti mana deui kitu nyi? Kira aku ladang munjung ti Gunung Kawi mah. Tembal si Bogel. Nah usaha naon kitu Kang? Cewati ngawanikeun maneh tumanya deui. Bawel geuning nyai mah. Cenah usaha mah kana naon wae nu penting hasil atuh nyi, pan kitu lain ceuk nyai teh. Nya abi mah hoyong terang we atuh Kang. Kieu nyi, kamari teh nu matak akang sapoe sapeuting teu balik. Lantaran akang detas nepungan sobat. Kabeneran manehna rek ngajual mobil. Terus kabeneran deui aya babaturan akang anu butuheun ku mobil. Nya terus ku akang teh diamprokeun maranehna duaan teh. Sanggeus mupakat jual beli mobil. Nya akang menang komisi ti ditu ti dieu pada mere ka akang kitu tanyi. Ceuk si Bogel kapaksa manehna ngarang carita ngabohong ka pamajikanana teu ngobrol sajujurna. Oh gitu. Nya syukur atuh ari aya rejeki keur urang anu akhirna bisa mayaran hutang kasih ambu jeung kasih bapa. Jeung deui bisa kapeser beas, kapeser daging, barudak bisa jarajan. Nuhun atuh Kang. Karek oge pamajikanna repeh nyarita kitu. No atuh teu kanyahoan.
ari ujub-ujub uluh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.